aya di antarana nu lalolong nu hanteu ringeuh yen maranehna teh keur kakeum kurupaning pangbobodo sehingga mingkin baroloho. Tur tahan teu saeutik jalma-jalma nu keur pareureum nu geus katumanan boga pangrasa genah kalawan panglelejo reujeng pangbebenjo. Loba di antarana nu bareunta anu hanteu tilik sarta atra kana naon rupa perkara nu sanyatana ku alatan bareuntanah hanteu kalayan cahya pangrasa. Maya pada kiwari saheng ku alatan hanteu bisa caricing sarta jaremplingna catur-catur nu nyararing bari hanteu bisa ngagareuing jeung catur-caturna nu digareuing nu geus boga pangrasa yen dirina teh nyaring nu taya sudana silih bentangkeun pepeling reujeng panggeuing. Hanteu sakabehna jalma-jalma nu nyararing eta barisa ngageuing. Sacara yen eta hanteu sakabehna jalma-jalma nu nyararing barisan nampa nu ngaranna pepeling. Ngan hanteu saeutik atawa loba di antarana jalma-jalma nu sok barisa kageuing ku jalma-jalma anu nyararing. Sok sanajan eta nyararingna teh remen kabulentur tak kapindingan kalawan cicing sarta jemplingna. Dogeus nyaraho ulangan wungkul lalajo. Doremen ningali masing harti reujeng surti. Dogeus ngadampal ulangan wungkul nguar-nguar catur karumasaan. Kusabab lawang nu sok kasampak muka atawa engab kiwari baris ditutupan. Cempor nu tuman ngagateng bakal arang langka katarana. Tuturus nu purah mawur kiwari bakal hampir siga katara lapurna. Diliuk bakal eueuh, taragap bakal taya, mun disorang bakal nyata kalawan pohara longkewangna. Nu purah nemrak geus moal kasampak, sumawana bisa karampa deui. Nu geus malawur tinang tu bakal tumiba kalawan sanyataning lapurna. Sanajan rek luhal jeung selek eta oge geus moal aya nu ditenjo sumawana boga karap seja dileret deui. Kiwari lemah cai geus natrat guratna. Waruga nu geus nyata kalawan sulayana dibarengan ku lalakon nu geus nyata dina kendorna. Reujeng pasini nu geus tumiba kalawan jalirna. Wungkul samet dieu titis tulis wancina. Kalawan geus pamoalan deui bisa nyorang sumawana ngadongkang tur taninggang kana rupaning mangsana.